Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang Iday didongengkeun. Jejer atana pilalakon anu ayeuna nuju dipedar teh nyaeta anu judulna Si Buntung Jago Tutugan, karya Bapak S. Sukandar anu ayeuna ditulis deui tanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga atuh urang Bandungan wae kumaha saterasna lalampahan si buntung teh. Mangga urang kawitan wae nya palawargi. Si Buntung Jago Tutugan, kaparayun sadayana. Hanca anu katunda teh dugi ka hayu urang wih dupinya itu bade ka mana tuh? Andi melong nyetar siah anu masih jamotrot teu panuju kana sikap Andi. Lembek Kang Andi mah. Pokna deui ceuk nyetar siah. Sumuhun. Hayu urang wih. Andi teu daek ngalayanan kana kaambekna nyetar siah. Nyetar siah tenembalan manehna ngungkung balik arah moal tulus ka Ciaro. Salaresna bade ka mana atuh nyai teh? Nah bet tiasa pendak sareng si Bahrowi, cek Ani. Nyai weh bosen ngadengena oge. Nyetar siah galak nakar. Nah kedah nyebat naon atuh akang teh? Cek Ani. Sebut we ngaran atuh da jelema mah boga ngaran. Cek nyetar siah tetap tergeus nyaritana. Duh, saha teh nya Kang Ani teh beut hilap deui ieu teh. Pamit telepat mesahanya. Nyitarasi kitu. Aduh sahanya, aduh nyan hilap deui Kang Ani teh. Cek Ani. Dikitukeun teh nyetar siah anu memang boga adat ngulit bawang langsung ngamuk. Sangeunahna siah ngaganti ngaran batur. Dasar bun. Nyetar siah teu kebat tadina merek nyebut buntung ngan tayohna manehna sieun Andi ngarasa kasinggung. Mohon emot ayeuna mah tar siahnya, cek Andi bari seuri mesem. Geus kitu mah nyetar siah jempe ngan ngablecet wae lumpat miheulaan Andi. Tapi kakara oge kana 10 lengkah rag eureun terus ngareret ka tukang. Sidik Andi keur nempokeun nyetar siah ngagupayan merek kode sangkan Andi gancang lempangna. Atuh pelecet Andi teh nyusul da samarukna aya naon, tapi nyetar siah ngadon lumpat deui geus rada jauh teh deui eureun. Kitu we pamolahna teh aya kana sababaraha kali. Antuk nama Andi surti yen nyetar siah teh ngajak heureuy nya saterusna mah ieu dua jalma teh pating jorelat siga budak anu keur ulin ucing-ucingan. Rempegna kakayon teu wudu matak hese pikeun Andi newak nyetar siah. Teu lila-lila mah, tapi lila-lila mah gep wae nyetar siah teh katewak dicarak leungeunna. Tungtungna mah duanana eureun ngareureuhkeun kacape. Andi nyarane dina catang sedengkeun nyetar siah gigireunana. Palawargi sadayana beja ngeunaan nyetar siah anu dek dirogahala ku Bahrowi sapara kanca teu buru ngabulubus oge kana ceulina Ki Jantra.
ngan eta beja anu katarima teh teu komplit yen Nyi Tarsiah kaburu aya anu nulungan cenah. Atuh lain kieu nafsuna Ki Jantra keur mah ti mimiti oge geus beneng katurug menang beja anakna rek digunasika. Ki Jantra sabaladna langsung arinit ti Ciaro ka Gajah Ngambung maksudna rek ngajorag Imah Bahrowi. Ngan hanyakal pas nepi ka imahna teh teu kasampak sabab Bahrowi geus lila teu nyecingan imahna. Nu kasampak teh ukur imah kosong anu sabudeureunana we jukut ngajejemrung ciciren geus lila teu aya nu ngurus. Kieu kaayaan teh lantaran Bahrowi geus tara nyecingan imahna tisapak manehna diragragkeun ku Andi basa nulungan Nyi Tarsiah. Manehna ngarasa sieun lamun Andi anu ayeuna wawasena geus lain tandinganana ngagurudug. Komo deui ayeuna mah Andi anu geus apal yen manehna anu geus mateni Ki Rais nu jadi bapana anu tangtu baris nyieun balitungan nyawa ka manehna. Nafsu Ki Jantra anu geus ngagugudag teh antukna jadi mepes keuyang kana imahna Bahrowi. Si imah anungan ukur pakaian Bahrowi jeung baladna anungan sababaraha pangadeg teh diacak-acak. Malah imah Bahrowi oge teu wudu jadi sasaran amarah Ki Jantra. Borobot, borobot, imah Bahrowi diruntuhkeun, untung teu nepi ka diduruk oge. Sama menana karda pugu eueuh nu nganyahoankeun. Ki Jantra teu wasa ari kudu ngaduruk mah sabab sok sieun seuneuna ngarembet neretelan ngadon ngaduruk leuweung atawa gunung. Sanggeus sidik anu jalma di teanganana teu kasampak mah leos wae Ki Jantra sabaladna teh ninggalkeun Gajah Ngambung. Ki Jantra terus init marudun rek muru ka lembur Hujung. Rek manggihan pamajikan Ki Jantra anu nomor 3 babakuna mah rek nanyakeun kumaha kaayaan nu jadi anak bisi bener beunang digadabah ku Bahrowi. Lamun nya teh Bahrowi geus moal dibere ampun deui ceuk paribasana sanajan ngapung atawa nyumput kana liang cocopet oge moal burung disusul rek diala nyawana pikeun nebus kana kalakuanana. Waktu Ki Jantra sabaladna keur totorobosan ngamah jalan anu brasna ti Batu Gede. Nah atuh ari gok teh bet papanggih jeung Andi anu harita rek ka Gajah Ngambung rek ngajorag Bahrowi. Atuh puguh we Ki Jantra anu keur nafsu ngagugudug teh jadi asa menang jalan keur ngalampiaskeun. Manehna nyangka Andi masih mimilu keneh ka Bahrowi. Pur kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak. Teng manuk teng anak merah kukuncungan cek paribasana mah eueuh Bahrowi aya anak buahna. Teu tatapa pasini deui jos sebrot wae Ki Jantra teh narajang bari ngagorowok. Di mana nyumputna si Bahrowi teh Buntung? Kekes sabar Pak, sabar. Andi bari ngejat ngingkahan kabeneran lebah dinya teh sempalan jalan rada lega anu matak laluasa pikeun cungcat cingcet. Sabar dulu. Mana ayeuna si Bahrowi? Hayo batur, karapuk kadinya si koplok teh sarua ieu ge usung esangna si Bahrowi. Ki Jantra marentah balad-baladna. Tahan Pak, tahan sakedap. Ulah waka bendu abdi oge sami keur milarianu Ki Bahrowi. Cek Andi bari tetep bebalicetan nyingkahan panarajang. Tapi Ki Jantra anu geus kalimpudan ku amarah geus embung ngadenge jeung mere kesempatan ka Andi pikeun mere keterangan. Wah sia montong lo babacot dulu. Ki Jantra terus sabaladna terus narajang Andi can aya niat pikeun malik narajang ka opat jalma anu wawasena teu bisa dianggap remeh teh. Hiu pereup Jumanta nu bangbaraan rek ngapabuk irungna. Keur mah keur Jumanta teh harita basa di Gajah Ngambung pernah dikakaya atuh dina narajangna teh kacida pisan pinuh ku kakececeub ka Andi teh. Dua manan jeung sarkawinya kitu keneh geus puguh Ki Jantra mah peureup ting hariuk lamun seglain ninggang ka Andi mah meureun ti tadi oge geus moal bisa ngejat sabab Andi anu ayeuna disanghareupan ku Ki Jantra teh lain Andi nu baheula tapi Andi anu tingkat pangabisana geus ningkat puluhan tikel.
Andi anu geus menang gemblengan ti pamardaka. Antukna Andi geus teu bisa deui ukur babalicetan, akhirna manehna kapaksa kudu ngabela diri. Ku kituna nalika perep-perep lawan ting hariuk, sakilat Andi ngawangun gerakan lonok malih warni hasil guguru ti pamardaka. Balukarna kacida hebatna, lain wae Andi bisa nyingkahan panarajang, tapi ngajadikeun Ki Jantra jeung baladna brak bruk diaradu jeung silih gebug pada baturna. Walau sia, no sia teh gimana? Ngadon mah pagkain dulu. Cek Ki Jantra bari nyepengan sirahna. Iya atuh daka. Duh mana nya ngadon ngababuk iga burung. Jumanta nembal bari pepelengkingan nyepengan iga. Iya. Sarkawi le, bat ngababuk puceuli kuring ka. Dulmanan oge nyalahkeun baladna ngan Sarkawi anu ngajejempet teh siga namah lumayan pisan tatuna teh. Sabab tadi basa pereupna nenggal kana puhu ceuli dulmanan, pereupna Ki Jantra ngajebrod kana carehamna nepi ka karasa asa nyengsol malah katembong getih ngalai tina bibirna. Sedangkeun huntuna nepi ke punglak satilu-tilu. Sedangkeun Andi mah ukur nempo we bari nyarengeh nyerangkeun. Bangkar waros ya, koplok. Sia teh nyooga ado kaing. Cek Ki Jantra bari malik ka Andi sebrut deui narajang make jurus orai gibug. Mangkelanan Pak Jantra, tong kabawa nafsu atuh. Urang ngadongeng heula geura yeuh. Cek Andi bari ngajorelat. Teu perlu ngadongeng ngangguran mah tarima yeuh. Iya. Ki Jantra nyebrut ngirimkeun panonyok dina gerakan orai notog. Iya mah kurang cejehan kalau teh. Cek Andi anu ayeuna mah geus teu bisa deui ngajak badami, manehna ngagentak ngajaul ngan sakali ieu mah serangan Ki Jantra teh ku Andi teu kabireungeuh. Sabab leungeun Ki Jantra mah saukur tipuan, sabot Andi ngajaul mundur suku Ki Jantra nyamar babajig Andi anu balukarna koleang. Andi meubet labuhna nyangigir. Tacan ge hudang Ki Jantra geus ngaheatkeun dampal sukuna rek ngajejek sirah. Andi geuwat ngagerentel sarta leungeun arek ngarampid suku Ki Jantra dina gerakan leled samak. Tapi Ki Jantra geus ngitung kana resiko gentak merengkelkeun sukuna bari ngagajleng sarta suku nu hiji deui geus ngajedak kana sirah Andi. Teu wudu karasana matak lunglang, puguh-puguh sirah dijejak ku suku jebrag. Poharanya palawargi. Lamun lain murid pamardaka geus tangtu Andi teh langsung ngusek. Tapi manehna siga nu teu kerel-kerel para wargi. Malah ngajaul Mang Iyeng. Ngajaul Andi teh bari ngagunakeun jurus cakar heulang ngalang ngawalikatna Ki Jantra. Sanajan manehna geus memperhitungkeun, tapi teu burung Ki Jantra ngoceak walikatna karasa panas dagingna karasana asa kajewol. Mireungeuh pamimpinna koko wowongan siga anjing kadempet buntut teh. Jumanta dulmanan Katut Sarkawi ngagentak ngayakeun panarajang babarengan. Andi anu ayeuna geus diseret kana titik pibahayaeun, rancing geus sakilat manehna ngagilak bari hiat. Dibarengan ku ngakorowok mata kimir, Andi mapag panarajang lawan make gerakan gelap ngampar. Tilu lawan ditobruk sakaligus Jumanta ngoleang dadana kabenangan ku leungeun puntung Andi. Dulmanan samemeh labuh teh ngoleang sabab sirahna kababuk ku leungeun katuhu, sedengkeun Sarkawi ngaclengna jauh pisan sabab dadana kabeset ku tuur bari beteungna dijejak. Munasabah dina ngagejret kana lemahna teh meuni jungpal-jumpalik. Kurang ajar sia deuleu. Lain antepeun ieu mah heuh. Koplok teh bangsa cia. Hiat. Ki Jantra bari sek nyabut bedogna langsung narajang dina kakuatan sapinuhna. Bedogna ngahiuk rek narok sirah. Atas sasar teuing atuh Pak Jantra. Puguh kuring oge musuh Bahrawi. Bisi teu percaya mah tanyakeun we ka Nyi Tarsiah. Cek Andi ngomongna ditarikeun bari ngakilek ka katuhu. Walah sia. Puguh sia ulon-ulon adalah rek nipu sia teh kaing. Puguh oge sasat jalma hayang salamat sok loba alasan deuleu.
Ki Jantra anu geus bener-bener kalimpudan amarah nafsuna malah tambah ngagugudag. Sakilat bedogna geus nyuruntul rek mapas beheung. Heuh, sugan ieu mah kolotok muning nya. Cek Andi bari sret nyabut siku-sikuna, gilak ngarobah kuda-kuda. Trak, bedog Ki Jantra benang dihakan ku siku-siku dina gerakan capit hurang. Tapi Ki Jantra anu memang lain lawan enteng-enteng atuh. Mireungeuh bedogna dicapit lawan manehna teu ieuh ngabetot tapi ngangsodkeun sukuna ka hareup sarta hiu peureupna ngajojo kana dada Andi. Peurup Ki Jantra anu terus nyuruntul rek numbuk dada teh gentak dipapas ku leungeun buntungna. Kontan atuh Ki Jantra ngoceak ngadua kalian. Tapi ku kemanehna karasa capitan siku-siku Andi ngenoran sakilat bedog teh ditojoskeun kana dadana. Tumerapna ka Andi lain deui ngaranyugna tapi sakilat manehna nyieun gerakan anu mata kaget lawan. Da eta weh Mang Jeni nu keur dagang kurupuk oge nepi ka Olohok palawargi. Mang Iyeng, kumaha ieu teh? Mangal teraskeun deui poharanya. Bari ngajaul ka tukang sakilat Andi mapak bedog lawan ku leungeun buntungna. Cerak! Sora bedog nu awor jeung leungeun buntung teh meuning ngagecrek siga anu keuna kana beusi. Dulmanan jeung Jumanta tanpa kanyahoan ku Andi sakilat ngaheumbatkeun bedogna ti gigir ngalasirah jeung beheung. Andi geus ngaranyug deui wae. Bari sakilat manehna ngaragragkeun awakna dina gerakan caringin rungkad. Cleng, bedog dulmanan ngacleng lantaran ngan sakicep Andi najong pigeulangna. Gurinja galaplak dina gerakan heula ngagalaplak koleang kedebut. Dulmanan notog sabab dua sukuna dirampid ku gerakan leled sama. Jumanta Sarkawi jeung Ki Jantra anu geus sayaga deui sakilat narajang babarengan nyasar ti tilu arah. Tapi Andi saeutik oge teu ngarasa seber. Sret narik suku katuhuna sarta terus nyerongkeun awakna bari ngareundek. Kalawan teu disangka Andi ngatiuskeun siku-sikuna dina gerakan cacar bolang warisan ti Kisahudi. Dibarengan ku koceakna Sarkawi anu aya di kenca sabab gadona dibabuk leungeun kenca. Jumanta anu posisina di tengahnya kitu keneh ngagoak sabab beuteungna kasabat ku tungtung siku-siku. Najan teu gudawang oge teu wudu we karasana mah peurih. Ngan Ki Jantra anu salamet teh lantaran manehna gentak ngajaul ka tukang. Nalika Ki Jantra narajang nguak ngawik siga nu edan, Andi geus ilang kasabaran manehna hayang geuwat ngarengsekeun. Asa teu perlu deui nuluykeun sabab tujuan manehna mah lain eta tapi ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngambu. Tapi sabot Andi ngahulang Ki Jantra geus murugul deui ku panarajangna. Hiu! Bedogna nyabet ti gigir ngalah cangkeng gilak Andi ngagiwarkeun badana tang. Bedog lawan disabet sok deui Ki Jantra nyabetkeun bedogna nyasar beheung. Lep jerelat Andi ngareuntet bari sakilat nyabetkeun siku-sikuna rek nobros iga burung. Jauh Ki Jantra ngajaul ka tukang. Tang tang ayeuna mah bedog anu ngahanca siku-siku. Hiya! Hampir babarengan ti gigir jeung ti tukang Jumanta jeung Sarkawi pada rek nyacag tak-tak. Lamun harita Andi balangah megeus pasti balukarna matak bahaya. Tak-takna bisa semplak ditigas bedog Ki Jantra anu datangna teu kanyahoan. Dikarepuk ku opat lawan kitu anu ayeuna mah kabeh mencar ti opat mata angin ngajadikeun Andi ningkatkeun kawaspadaanana manehna ngabagi dua panca indrana. Panona seukeut nitenan dua lawan di hareupnya eta Ki Jantra jeung Sarkawi. Sedang celina museur ka Jumanta jeung Dulmanan. Andi masang siku-sikuna sapanjang leungeun malang dina dada. Nalika Ki Jantra rek nigaskeun bedogna Andi sakilat nyerong atuh bari nakiskeun siku-sikuna. Leungeun buntungna teu antapalah di ngajebrod kana dada Ki Jantra. Oh. Gige Ki Jantra siga budak diajar leumpang mangsa dek disusul tepus. Kabireungeuh ti gigir aya nu ngagurilap bedog Sarkawi nyuruntul. Sedeng hiukna angin ti arah tukang geus dipastikeun eta sabetan Dulmanan. Andi malik 180 derajat mapas dua panarajang sakaligus ku jurus merak ngibing. Dua leungeunna nyarep kebeng-beng sarta tuurna sakilat ngahanca Sarkawi jeung Dulmanan. Gilak Dulmanan maksudna dek nyingkahan ngangsod ka hareup bari rek narok sirah. Belentang, jebrot, geduk. Aduh,
Dulmanan ngakuak digedor carehamna ku leungeun buntung Andi. Sanajan teu make tanaga sabenerna tapi balukarna dulmanan langsung ngusek teu usik deui. Sarkawi oge ngalaman nasib nu teu beda, manehna ngajengkang kabeset ku tuur nu nyorocos dina gerak merak ngibing. Ki Jantra beki kalap manehna narajang ti hareup dina jurus Oraina Tog sedeng ti tukang kareret Jumanta ngepelesat ngagunakeun jurus ucing newak beurit. Andi anu fokus teuing kana panarajang Ki Jantra ampir wae kabeunangan lamun manehna teu rikat ngagiwar make jurus lonok malih wae. Teu anta parah deui Jumanta anu rek ngarontok ti tukang nyolontod keur kitu bobokongna ku Andi dijejek atuh badan Jumanta norolong siga puyuh. Siga puyuh Mang Yeng, Mang Aep. Norolong nate eta ka arah Ki Jantra anu harita geus ngaheat dina jurus Oraina Tog. Geus teu bisa dihindarkeun deui, ana jebrod teh dua peurupna Ki Jantra nanggal pisan kana tarang. Aduh, kanu tarang eta. Mang Aep, Mang Ade, kana tarang. Kade sanes kana tarang baganya, ieu mah kana tarang Jumanta. Aduh. Bareng jeung eta awak Ki Jantra oge katubruk satakeuna ku Jumanta. Anu satuluyna duana ngajoplak teu hudang deui. Geus karuhan lawan-lawanna eueuh nu menge, Andi ngoloyong kana batu gede nu aya sisi jalan. Gek diuk maksudna bari ngadagoan nu nganteuran dahareun. Lah kana nganteuran dahareun wae ieu teh nya. Pohara ya. Palawargi sadayana Andi cinekul dina batu nungguan lilirna Ki Jantra sabaladna. Maksudna sugan ari geus kitu mah bisa dibawa ngobrol kumaha kajadian sabenerna. Tapi maksud Andi teu bisa laksana. Memang harita teu lila Ki Jantra nguniang hudang. Barang red ka Andi anu keur cinutung dina batu. Nah eta mah teu anta parah deui korejat bareng bang wae lumpat. Teu sirikna notog-notogkeun maneh. Pamikirna dituluykeun oge moal matak nguntungkeun sabab bener-bener Andi teh lawan anu kacida hebatna. Dulmanan jeung Sarkawi anu ti tadi oge manehna mah geus sadar ngan ngahep-hep we sabab geus teu untup ari kudu nuluykeun ngarepuk mah. Ningali gegedugna jicir teh geus teu mikirna naon ngan baratak bae kabur nuturkeun Ki Jantra. Kari Jumanta manehna mah rada lila teu elingna teh. Tapi barang ngorejat kasampak baladna geus areuweuh nu kari teh Andi nu cinekul dina batu. Manehna reuwas, red ka ditu, red ka dieu, waleh Ki Jantra ngaleungit. Komo deui waktu Andi nanya. Milarian saha Mang? Ki Jantra? Tuh tadi lalumpatan deuk mareuli ieu cenah gurilem ka Mang Jeni. Poharanya cek Andi. Jung bae Jumanta teh nangtung bari ngareret ka Andi. Mangga parmios di kantun heula. Pokna bari becir wae ngabecir ke arah lemur hujung. Andi ukur garo-garo teu atel tapi manehna teu ambil pusing ku kaburna Ki Jantra teh. Sabab manehna boga pamikiran yen awal akhir oge tangtuna Ki Jantra bakal menang katerangan anu sabenerna. Sabab tangtu manehna bakal nanyakeun hal ihwalna ka Nyi Tarsiah. Eta sababna Andi taya niat pikeun ngudag nu kalabur katawuran. Geus kitu mah Andi koloyong we nuluykeun deui lempang muru ka Gajah Ngambung. Mancegeun niatna ngajorag ka Bahrowi. Tapi barang nepi ka Gajah Ngambung teh kaayaan sepi. Cobaan manehna nanyakeun ka jalma anu kaparengan aya ngaliwat. Cenah da geus lila Bahrowi teh tara nyecingan imahna. Menang katerangan kitu Andi langsung we muru ka imah Bahrowi. Kasampak teh barang anyog. Lain deui kagetna Andi mireungeuh imah Bahrowi geus runtuh sarta diburuan ngalayah papakean anu geus meunang nyosoek. Teu lila Andi di dinyana teh. Sabab beuki lila teh bet jadi rusras kana mangsa ka tukang. Kawantu lain waktu anu sakedeung Andi nyecingan imah Bahrowi teh.
anu tangtuna bakal ngaguratkeun mangrupa-rupa kenangan anu moal bisa dipopohokeun. Geus kitu Andi ngaleos ninggalkeun Gajah Ngambung. Lempangna kukurubutan kana sela-sela rungkun. Harita mah si Ruyuk geus tara dibabawa sabab manehna geus ngarasa percaya diri ayeuna mah. Lamun harita Andi ngaliwat ka Cisaat geus pasti manehna bakal panggih jeung Bahrowi sabab harita Bahrowi keur aya di imahna Ardasim. Ngan harita teh Andi ngadon ka Batu Gede ka imahna Sudinta atuh puguh kana moal papanggihna teh keur mah Sudinta oge ayeuna mah cicing di Cisaat jeung Bahrowi katut Ardasim. Tungtung nama Andi muru ka panenjoan rek nepungan Aki Surdi. Urang kocapkeun ayeuna Adria. Manehna jadi rewas kareureuhnakeun Adria teh sanggeus manehna papanggih sarta ngalaman patelak jeung Andi. Lamun Andi harita teu asak jejehan meureun manehna teh geus karingaran moal bisa deui ningali meletek sarta surupna srengenge. Di hanteu-hanteu oge manehna teh geus milu andil kana kajadian anu ngabalukarkeun kirais papisah raga jeung nyawana sarta cacadna leungeun Andi. Harita teh datangna ka Tanggulun anu akhirna papanggih jeung Andi teh ngan ukur rek nepungan anakna wungkul. Jadi teu lila oge manehna geus balik deui ka lemurna nyaeta ka Karangsari anu ti Cipancar mah rada jauh oge. Tisaprak manehna misah ti Bahrowi lantaran ngarasa teu meunang keadilan dina hal babagi hasil babadog rampog. Ari di lemurna nyaeta di Karangsari aya oge gegedug begal anu lumayan kasebut jadug oge. Anu ngaranna teh nyaeta Wigena. Teuing urang mana mimitina mah ngan manehna teh boga pamajikan urang Karangsari. Nya akhirna mah manehna ngagabung jeung komplotan Wigena. Tumamninahna teh lantaran salembur. Biasana komplotan Wigena sok ngalakukeun bebegalna teh di jalan-jalan. Kitu we nyegatan anu lalar liwat mun teu delman atawa jalma anu lempang sakapeung sok ngabegalan wahon-wahon atawa mobil anu tidayeuh anu lalar liwat. Ari wewengkon operasina lamun teu dititugan leuweung tiis di warung peuteuy. Tara ieu maranehna teh ngabegal di wewengkon Lebak Jero sabab eta mah geus jadi daerah kakawasaan Bahrowi atuh nagreg eta mah pan geus tangtu wewengkon kawasaan Ki Jantra. Sabab pikeun Ki Jantra mah leuwih deukeut inditna ti Ciaro teh motong jalan anu berasna ka Jalan Limbangan, tidinya mapai jalan nepi ka Jalan Cagak. Lamun panglumpatanana kadinya teh keneh tara ieu kasusul ku nu ngudag kawantu jalanna masih rumpil. Jeung ti Jalan Cagak ka Jalan Limbangan teh harita mah masih harieum sapanjang jalan ting jalagjeg tangkal johar. Ari Bahrowi mah kalebak jero teh leuwih deukeut kari ngagulampeng wae motong jalan sabari kukurubutan. Sanajan ayeuna mah cicingna di hiji bubulak antara Cisaat jeung Lebak Jero. Ari lumpatna mah sok nguriling ngaliwatan Gajah Ngambung. Ti ditu mah keur miceun salasah sangkan teu babari kapanggih ku anu ngudag. Keur jalma anu salawasna ngalakukeun kajahatan mah tangtuna sagala hal oge kudu asak ngitung. Komo deui ayeuna salian ti Andi teh musuhna nambahan nyaeta Ki Jantra. Sabab waktu manehna ngalongok imahna di Gajah Ngambung oge pan imahna teh geus tapak ngawut-ngawut sanajan menang beja eta lampah Andi tapi manehna kurang percaya. Sabab cek pikirna moal mungkin Andi mah nepi ka tega ngaruntuhkeun imah anu geus tahunan jadi panganjrekanana. Sakali mangsa nyeta hiji mangsa di lemur Cisaat kabejakeun aya kaributan. Nu jadi lantaran nama aya hiji budak ngora anu sosoroh amuk-amukan di pakalangan ngadu hayam. Anu tayalian ngaranna teh Karna, anakna Bapak Suta ti lembur Gadog Banyuresmi. Pamirsa eta teh pami telepat mah dina lalakon Si Ruyung Kawung. Murid Bah Jagur teh Surya namina alias Karna ayeuna namanya.
ke urang cuk-cruk manawi aya laratanana ieu we heula nu aya urang garap supados teu pacorok kokod. Urang lajengkeun deui ah. Naon sababna pangna karna bet los-los ka Cisaat. Sababna mah teu pira manehna teh keur peupeus hate lantaran teu laksana kauntun tipung katambang beas laksana ngapimilik ka anu dipikahayangna. Eta manehna teh teu laksana kawin ka Nyi Sari adina Wijana atawa putri bungsuna Gumilar. Sabenerna mah rasa asihna ka Nyi Sari teh teu nogencang sabab sarua Nyi Sari oge neundeun rasa katineung estu batu turun keusik naik kalapa tonggoheunana alias itu purun ieu daek sarua pogoheunana. Tapi nya kitu sanajan kumaha oge ari nu ngaran jodoh mah gegeberanana teh pati lain manusia nu ngatur. Sakitu geus paheut janji pasini pasang subaya antara karna jeung Nyi Sari teh aya bae halanganana teh nepi ka maranehna teu jadi ngajodo. Ari nu jadi sabab di imahna Gumilar teh nyatana di lemur Capar aya hiji jajaka anu guguru tolab elmu anu ngaranna teh nyaeta Ganjar, putrana mandor besar Arman ti kontrak perkebunan Miramare. Masih kaitung suan sabab Arman teh pan kapi adina Nyi Arum pamajikan Gumilar. Pikeun ngaraketkeun duduluran Gumilar teh badami jeung Arman, maksudna mah lamun kasaluyuan Ganjar jeung Nyi Sari teh urang jodokeun. Atuh pikeun Arman katut nyeningsih nyaeta indungna Ganjar mah kacida atohna. Ari Ganjar ditawaran Nyi Sari teh saeutik oge teu nolak. Saha jalmana atuh anu dek nolak Nyi Sari keur mah wanoja anu sakitu geulisna hade rupa katurug katutuh anak jawara anu luhung elmu jembar pangabisa anu geus lain caturkeuneun kahebatanana. Sabalikna Nyi Sari waktu ditawaran teh tibatan ngajawab ngadon marebei Cipanon. Ku sabrehan oge geus kanyahoan lamun Nyi Sari teh menanduk alias nolak. Komo sanggeus menang beja ti Wijana lamun Nyi Sari teh pasti geus hahadean jeung karna. Puguh lamun teu inget ka Ganjar mah Gumilar teh doa pisan Nyi Sari ka karna anu geus kanyahoan pangartina. Puguh-puguh muridna Bah Jagur kaduana atuh pikeun ngaraketkeun duduluran jeung Ki Mursid nu sakitu mikanyaahna pisan ka Wijana. Sasat Wijana nepi ka panjang umur teh marga lantaran mah panditulungan ku Ki Mursid jeung Pasuta. Malah nepi ka dikukutna sagala dibungbulang diwalah ilmu panemu jampe pamake. Tapi Gumilar teh leuwih berat ka Ganjar ku kitu nama Arman teh sobat dalit nu jadi dulur katalian ku Nyi Arum. Ari Nyi Sari najan sakumaha beratna oge ka karna puguh teu bisa mawa karep sorangan, teu baha teu wasa kudu baha kana pamenta kolot, teu tega ari kudu ngaraheutan ngaraheukeun hatena mah. Nya antuk nama hatena leah daek dikawinkeun ka Ganjar. Nyi Sari wani ngorbankeun kabahagiaan hatena demi nyugemakeun nu jadi kolot. Ngan tumerapna ka karna manehna ngarasa nyeri peurih asa diteung-teuinganan ku Nyi Sari. Sakitu geus diterangkeun oge yen manehna kitu peta teh ngan samata-mata pikeun ngayunkeun ka hayang nu jadi kolot. Mangsa Nyi Sari ngadahup ka Ganjar pikeun manehna mah rasana dunya teh asa kiamat. Dirina ngarasa dihina dijejeleh, tina asih timbul ijid, tina suka timbul cua anu akhirna boga niat nu teu hade. Kepangaruhan ku kaayaan hate anu peunggas harepan teu laksana kapiduriat kanu dipikir pika cinta. Kabeneranana teh waktu keur ulin ka Wanaraja papanggih jeung Nyi Sari katut Ganjar anu anyar pangantenan. Atuh puguh we manehna asa dipapanas, hatena ngaheab nyongkap jajantung asa kaduruk. Anu uah ayehnanya teh ngadon disanghareupan ku budi nu teu payus sarta basa nu sugal garihal nu matak rungseb kadengena. Nu antukna geus teu bisa disingkahan deui Ganjar jeung karna teh pasea malah nepi ka patalakna. Karena anu kasebutna murid Bah Jagur anu tangtu pangabisana lain di kieuna sarta ngabogaan ajian batu karang, sanajan Nyi Sari katut Ganjar ngahurup oge tetep teu mahi. Ganjar nepi ka baloboran getih, malah Nyi Sari oge nepi ka ngalaman kapiuhan ngayonan jurus gugur gunung
anu dikombinasikeun jeung jurus badak Cihea dina ulin padingdang anu kacida ampuhna. Atuh lain deui ambekna Wijana nempo nu jadi adi dina balikna kacicapar dina kaayaan anu sakitu ruksakna. Lamun harita teu dihalangan ku Gumilar jeung Pamajid, Wijana teh geus indit pikeun ngajorag karna kalemur gadog. Ku kituna Pagumilar jeung Pamajid teh kaasup kana golongan tua tuhu. Nya kolot umurna pantes lamun diadaban, nya kolot jejehanana nya pantes lamun diturut. Cindekna kolot anu pantes pikeun panyalindungan anu landung kandungan lair aisan. Sagala tindakanana teh teu leupas tina ijiran bari ngitung pibalukareunana. Ari ngagugu nafsu mah pasti matak cilaka, paribasa nafsu nu matak mau kaduhung badan anu katempuhan. Akhirna mah Gumilar badami jeung Pamajid kudu kumaha-kumahana kaganjar jeung nyisari kacida nyaahna, atuh ka Pasuta oge kacida hormatna da puguh geus jadi dulur, komo deui kaki mursid apan geus jadi aki kukutna Wijana. Akhirna mah menang kaputusan yen ieu perkara kudu dibadamikeun jeung Pasuta supaya ulah nepi ka tutuluyan. Bakuna mah hariwang ku Wijana anu geus nekad rek ancur-ancuran pikeun ngabela nu jadi dulur. Isukna bral Gumilar jeung Pamajid teh kagadog nepungan Pasuta. Mimiti datang mah Pasuta teh kacida bungahna meuni dagdag degdeg dina narima tamu teh kawantu rasa bungah nu pohara. Tapi sanggeus Pamajid nyaritakeun kaayaan nyisari jeung ganjar anu tos ditandasa ku Karna waktu di Wanaraja, beungeut Pasuta ngadadak sepak bawaning ku rasa reuwas era jeung wirang ras ku talajakna nu jadi anak. Waktu Karna diteangan teh kakara ningali rentang-rentang Pamajid oge Karna teh geus kabur maklum boga rumasa. Mireungeuh Karna anu lingas kitu Pasuta ukur bisa tamada sanduk-sanduk menta hampura sarta janji rek mamatahan Karna, malah lamun perlu mah rek diwarah jeung kudu merlukeun indit ka Cicapar menta hampura ka Gumilar. Gumilar jeung Pamajid ngarasa ngemplong ngadenge kitu mah sarta boga harepan lamun ieu masalah teh bisa gancang direngsekeun kalawan teu make jalan kakarasan. Tapi kangaranan manusia anu ukur bisa ikhtiar, sabab anu nangtukeun mah Gusti Allah anu Maha Kawasa. Nya kitu oge hal ieu teh harepan Gumilar anu sakitu pikabungaheunana teh ukur semet kahayang. Harita sadatangna Karna ka imah ku Pasuta ngadon diseuk-seukan dewa waleh nepi ka akhirna Karna teh dijurungkeun sina indit ka Cicapar sangkan menta dihampura boh ka Pagumilar atawa ka Nyisari beh dituna ka Ganjar. Lamun embung leuwih hade nyingkah ulah aya di imah, Pasuta sangeuk dicicingan anak anu ukur bisa ngawiwirang nu jadi kolot. Diamek teh Karna ngadon salah tarima bapana dianggap cuet kanu hideung ponteng kanu koneng, ngadon mihak ka Gumilar anu geus nyeceleh nampik sapajodogan anu geus ngahina harga dirina. Tinimbang nurut mah Karna ngadon ngejat ti imahna, tapi lain kabung bulang kanu jadi akina, ieu mah ngadon ngaprak teu puguh anu dituju. Tigadog teh ngambah jalan anu kaleles, tidinya teh terus ngetrik ka Kadungora anu terus narek nyungsi ka ujung kulon nepungan Mbah Jagur anu jadi guruna pikeun nambahan deui pangabisana, sabab manehna boga tekad hayang mulangkeun ka Nyeri, moal ngarasa puas lamun Nyisari jeung Ganjar can ngababatang jadi bangusan. Harita teh Karna kakara nepi ka Kadungora, bari nungguan wahon anu ka arah kulon manehna reureuh heula, tapi salila-lila nungguan eueuh wae ku kituna manehna ngeureuyeuh deui. Barang nepi ka jalan jajahan anu brasna ka Pasir Banteng manehna mireungeuh jalma ngabrul bari ngarelek hayam, ari ditanyakeun teh cenah rek ngaradu hayam ka Batu Gede. Tetup pupuguh manehna tebet kataji hayang lalajo, antukna mah milu kana aleutan. Nepi ka Batu Gede menang beja yen ngadu hayam teh cenah di Cisaat sarta ngadu hayamna baris dilaksanakeun poe isuk. Atuh bra Karna oge milu jeung aleutan malah mondok di Cisaat bareng jeung rombongan anu rek ngaradu. Isukna dar wae ngadu hayam teh dilaksanakeun anu tempatna di buruan Imah Ardasim. Ardasim anu jadi pribumi teh cakah cikih dibantuan ku Sudinta.
Bahrowi mah teka tempo cukang irungna acan. Padahal mah manehna oge aya, tapi ngan ngadedempes bae di imah Ardasim bakuna mah sieun kapanggih ku Andi atawa ku Ki Jantra anu nepi ka ayeuna masih neneangan manehanana. Palawargi sadayana rupana mah adat karna anu cirigih ka awewe teh taya pisan euih-euihna. Keur jongjon lalajong ngadu hayam teh bet mireungeuh mojang anu lumayan mencang malah bisa kasebut bentangna di Cisaat mah nyaeta nu taya lian Nyi Enoh anakna Ardasim. Bet teu pupuguh manehna teh kabongroy kunu moronyoy bahenol. Jung bae manehna nangtung anu saterusna nyamperkeun bari surungah serengeh teu beda ti anu weureu gadung. Sanajan benar karena teu boga wanda anu teu goreng-goreng teuing, tapi ari ningali tingkahna siga nu owah mah Nyi Enoh teh boro-boro hayang ngalayanan, ngadon terus we undur-unduran sieun dikarekab. Ari karna terus we nyedak bari leungeunna ngopepang tual toel cual cawel. Ardasim ningali nu jadi anak anungan hiji-hijina dikurang ajaran ku jalma anu saliwat bari jeung teu apal asal usulna teh lain di kieu amekna. Teu antap parah deui ngagajleng bae narajang karna bari ngahembatkeun peureup anu geus dibuleud-buleud ngan jebrod wae ngahancat careham karna kangaranan dibongohan karna ngabangkieung terus habak dipino deui anu antukna ngajongkeng oge. Najan salah karna manehna teu narima ngarasa teu pupuguh dibongohan jeung wirang pada nyeungseurikeun deui. Kuniang manehna hudang sarta terus males narajang anu saterusna bukbak silih tonjok silih sepak, tapi tetela Ardasim teh teu mahi ngungkulan pangabisana karna tekung silila oge geus ngajongkeng teu bisa nahan rongkahna gerakan gugur gunung jeung jurus badak Cihea tutungkusan ujung kulon. Puguh we anu araya didinya kabeh oge aya di pihak Ardasim anu antukna karna pada ngarepuk diraponan ku sarerea, tapi karna anu hirupna geus teu lebar ku nyawa alatan rasa frustasi nu keur karandapan ku dirina. Najan teu sirikna dikarepuk jalma sapakalangan oge teu ieu ngarasa gimir saeutik oge ngadon sarepet bae mesat bedog anu saterusna ngamuk nguwak ngawik. Sakur anu deket mah kabeh eueuh nu nyanggap mulia kabeh dicacar bolang bedog karena terus ngubeng dina gerakan kolecer muih. Anu antukna anu ngaraponan teh bubar katawuran ngarasa seber ku bedogna karna jaba anu tatu geus teu kaitung bari baloboran getih nepi kaburuan Ardasim ngadadak burahay beureum akibat banjir getih. Atuh kabeh jalma ngadadak gemper genjleng salembur Cisaat jalma-jalma sabedogna rabul rek ngaraponan karna anu amuk-amukan. Atuh ngadu hayam oge ngadadak bubar keur mah hayamna oge loba anu pating galaprak kalabur kagaruwahkeun ku riweuhna jalma-jalma. Sanajan sakumaha gagahna oge ari mireungeuh rek diraponan ku salembur mah teu wudu matak jadi seber. Antukna kalawan teu mikir deui karna kabur bari susumbar menta diudag ku jagona lembur anu satuluyna terus balik deui mapai jalan ke arah Batu Gede. Ari Bahrowi mangsa ngadenge riributan teh ngadon ngahep-hep bae di jero imah Ardasim. Kasieunan mah seumuseur ka Andi atawa ka Ki Jantra komo cenah anu ngamuk teh budak ngora pantaran Andi atawa baladna. Beuki we Bahrowi teh kokompodan ngan sanggeus didengekeun yen anu ngamuk-amukan teh lain Andi sarta datangna oge ukur ngali gincing sorangan kakara Bahrowi ngacorelat kaluar ti imah Ardasim ngan hanjaka karna geus kabur bari susumbar menta diudag ku jagona lembur. Teu antap parah deui Bahrowi ngapelenyang udag bari ngagorowo ka Sudin tak sangka nuturkeun Ardasim anu geus bisa hudang deui nempo Bahrowi mah kawanina timbul deui berebet bae nuturkeun Bahrowi jeung Sudinta. Karna anu ngarasa geus jauh ti lembur teu lumpat deui manehna lempang rada gancang ngan ngadenge gebligna sora di tukang gentak malik barang ngareret anu ngudagna ukur tiluan sarta anu patukangna sarta anu pangtukangna mah jalma anu tadi kumanehna diragrageun tea.
Barang geus deket Bahrawi langsung ngagorowok sorana matak seber anu ngadenge. Tapi ditarimana ku karna mah ukur ku lelewa anu ngeyelkeun cirining pinuh kawani. Urang mana sia teh kalau? Wani ngaributkeun di lumur batu sia koplok. Siga anu geus bosan hirup cing. Sora Bahrawi anu dipapaes ku beungeut beregud matak sawan nu ningali. Alas ya, montong loba sungut deuleu. Andi kateh jagona cisaat. Geura ragap awak kaula lamun bener lalaki mah ragap yeuh. Tembal karena kalah kanang tang bari nepak dada, sedengkeun leungeunna geus ngaragamang kana perah bedogna. Kurang ajar sia koplok. Can apa sia kain dulu? Ya si Bahrawi. Pokna bari sakilat narajang make jurus nemrag jagat. Pet. Lumayan oge geuning jurus paragi ngagebahayam teh kisanak. Karena ukur ngagilakeun badana bek. Leungeun kencana dipake nakis leungeun katuh Bahrawi anu rek mapag sirah. Sedang leungeun katuhna dipake mapag tuur Bahrawi anu nyuruntul rek ngabeset dada. Orok kaya manehna oge teu burung kabeunangan ku leungeun kencana Bahrawi anu ngababuk kana sirahna tukang es. Aduh, parawargi ya tos sumping tukang es ya. Duh, hapunten we nya, duh kumaha tuh kauger ku waktos ieu teh. Cag heula urang simpen di haneulem sieum, urang tuna di hanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Mung sakitu tiasaan anu tiasa kasangakeun ku Mang Iday. Cag ampun paralun nu kasuhun wening garihun di pamrih hampura anu ditaja. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag